hadir di anak mak ini bagi sadayana subhanallah alhamdulillah ciri wanci nu ngajadi ti Gusti nu masuci ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala jisim kuring ngerda widi kali perhatosan ti wagi-wagi sejak ngawitan acara adat siraman calon panganten nu geulis Neng Ria anu insyaallah dina dinten ieu bade dilaksanakeun kalayan ngalangkungan Sanggarias Jahra Wedding Gallery. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Panganten nu geulis Neng Ria Ariyanti. Geulis anak king dinten anu hidup aman bibi oke kasuhan hidup satriatan enjing hidup miang rumah tangga mamah sejak ngabersihan kena hidup biceun geuleuh keumeuh rereget kokotor anu aya dina jiwa sarira ala toha rasulillah sallallahu ala yasin habibillah cari kader alhamdulillah tak ieu kebari dianggok ibad kuhida yen kucurkeun bismillahirrahmanirrahim mangga mohon sadaya dibanjurkeun bumbung dan rahayu embat jalan kawaluya waluya rahayu cekal alhamdulillah takut hanjuana heureutna Bapak bikanya tanggung jawab ka ingkang putra dugi ka dinten ieu enjing mah digentos ku saroge nu geulis mangga bismillahirrahmanirrahim insyaallah cai kaweningan galih bakal dianggo bisalam alaika ya habib salam alaika alaika geulis anak king Neng Ria Ariyanti najan cerik najar kabagyaan rahayu bakal katimu mun aya restu tinu janten ibu kabagyaan bakal kapendak mun aya doa tinu janten bapak ngadeg bager ngadeg dipayung parantos aya mamah salira urang tepangan urang suhunkeun pangampura sareng doana dikawit ka tato mangga dikawitan nu geulis bade ngabujeng ka ibu Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nereng neng kung anak king puputon kalabu dedehnya tanawanan bangket putra mama dedeh asinan geulis anak king moal aya ria gumelar ka alam dunya mun teu aya mamah jeung bapak kurang nyoreang sakedapan mangsa hidup menuju dikandung ku mama enteng tak bager menjadi indung kasiksa lahir jeung batin tapi anjeunna engke aral jeung subaha hidup gumelar ka alam dunya alhamdulillah widi ti Gusti ridho ti Allah menjadi indung guyang getih sesa-sesa tanaga naon anu ditaroskeun iwati hidup bager kumaha berkah salamet dirawu dipangku dipikanya dipika uras dipika asih nepi ka kiwari hamo pegat nepi ka iraha geulis arahkeun tapi isukana hidup bakal dicadak ku tilu janten indung ridho wahi ridho walidain wasu bismillahirrahmanirrahim mimi sembahan abdi lahir sareng batin abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan hatur nulun mimi entos ngarono ngagedekeun
putra Mimi doa sareng pangampura Mimi moal kudu dipenta bager Mimi ngarojong ngagedeakeun hidup ikhlas ridho pisan geus jeung gerak rumah tangga rumah tangga sing gerak laki rabi hontal kabagjaan hirup lahir batin kumaha didoakeun ku Mimi didoakeun pisan geulis kami dikandung gedean ikhlas ridho pisan geus awis bakti kanu janten mama perjuangan anak pengorbanan anak moal kahitung ku bilangan bager sawarga aya dina handapeun dampa sampean mama sok dua anak bager cepeng tah ieu ku ayana dampa sampean Mimi hidup anu jajah waringkas alhamdulillah jadi saeun ieu bager sok ayeuna ieu aya cai kumaha bakti geura wasuh geura bersihan candak caina bismillahirrahmanirrahim astagfirullah roban baroya alhamdulillah handapna neng diusap neng sakade sabelah deui geus teras aya lisah wangi diseritan Mimi hidup mudah-mudahan ieu sesengit si nyambuang nyeungitan dina kahirupan rumah tangga diusap digelis alhamdulillah rabbil alamin salajengna cepeng panangan mama nyuuh dina lahunan mama bageut sok semakin abdi lahir batin hatur nuhun abdi berat nyuhun berat nanggung kami abdi acan tiasa mulang tarima sehat salamina biasa nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabarjana terus cekap bageut dirangkul Mimi na sok harewoskeun kana cepil Mimi nyuhunkeun di hampura Mimi ieu abdi Ria putra Mimi naon hartosna abdi gumelar ka alam dunya lamun teu aya dina pangampura Mimi enjing abdi bade miang bade nuturkeun salaki abdi caroge abdi doakeun abdi mugia dina rumah tangga aya dina kabagjaan lahir batin sapalih deui neng sabelah deui neng rangkulna neng sapalih deui no mohon dirangkulna tah kan itu kalau itu mohon jung geulis Mimi disuntarna jung bager sing tumuh nanjung rahayu lambat darajat lebih balaina para kirkir teras kali pantang menyerah ayah adalah orang terhebat bapak teu pernah aral subaha ngabelaan nu jadi anak nu jadi kulawargana tapi kalau kewajiban hiji deui enjing anjeunna kedah ngawalian insyaallah bapak walian ku salira ulah insyaallah tuang putra enjing bakal kenging dijodoheun atau napi kenging imam anu bakal enjing mah ikhlaskeun ridhokeun sabab seneng bakal dicandak ku carogena anu insyaallah enjing bakal diakadan dinten enjing abdi bade nikah ka Aa Budiansa suka abdi ridho abdi kumargi kitu abdi mundut ka pangersa bapa kanggo nikahkeun abdi ngawalian abdi mugia bapa ikhlas ridho kanggo ngawalian abdi secara langsung kalayan doakeun abdi mugia janten kulawargi anu bagja di dunia dugi ka akhirat jagat anak gelis neng pamundut hidup mangga ku bapak pada dilaksanakan hidup pada ditikahkan ku bapak insyaallah diwalian langsung jung
bager gerahir laki rabi muga aya jodoh di Allah kalayan bagja di dunia rawuh akhirat. Amin. Alhamdulillah diwaler ku Bapak insya Allah cenah bager enjing bari diwalian salat langsung. Bapak apa sampean ramah hidup sok pantran ke emutan bersihan dapat sampean ku cai kemang. Bismillahirrahmanirrahim. Diusapan kalimat leunceun ieu penuh perjuangan bager ngagedekeun hidup teh hulu nyawa taya berang taya peuting teu halodo teu hujan teu angin ajeuna kakarer kaki dulu milari warga anak sareng aya isah wangi kan diwangias sedikit. Mudah-mudahan dia wangi sing janten kasayan nyeungitan dina kahirupan hidup dita itu. Alhamdulillah cekap dilungsurkeun deui bager peras sungkem ka apa cepeng panangana. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan senang Bapak teh anu ngayuga abdi. Alhamdulillah apa damang sehat kene kalian enjing abdi tingkatkeun harewoskeun kan sampai Bapak ya abdi teh ya akan tulkeun caroge abdi Bapak sing damang sing sehat hatur nuhun perjuangan Bapak ku abdi kata sapalih deui neng sabelah deui dirangkulna jeung geulis cimat Bapak dina rumah tangga mugia hidup sing awet jodohna sing aya dina kabagjaan kasampurnaan hirup Bapak ngadoakeun ka sadina jeung bager tong sarempan tong riba. Mimi mugi hati aya dina kabagjaan rumah hapunten sagarupi kalpana cekap bager anak salajengna aya tantos nuju amanat tapi nuju kegiatan sosial kalpana ya punten pisan kelas dirangkul ngai dirangkul. Alhamdulillah sapali deui ya cekap disun anak emak. Alhamdulillah kelas kakak sepuhan sami emak abdi hapunten masing damang sing sehat abdi bade miang rumah tangga mugi aya dina kabagjaan urang sing doakeun cekak cuk dirangkul bager. Alhamdulillah sing damang sing sehat sing bagja sing bawari milik insya Allah saat ini bakal nyandak karena keselamatan sapali ini cekak disun tarna. Alhamdulillah ngaget bager teras diri ayah wargi tepangan sekedap sewa cekak neng dirangkul. Alhamdulillah sapali deui geulis. Alhamdulillah cekak teras dipapai sami ieu dua engke karak-karak ka hidup ieu cekap neng. Alhamdulillah sadaya kula punten lahir batin doakeun abdi pilih aya kelepatan pilih aya salah hapunten cekap bage peras kapaligi ka ma hapunten ma abdi anjing bade miang rumah tangga dicarak ku caroge abdi pincak lengkah anu lepat hapunten lahir batin urang silih doakeun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan kadamang kasehatan kasadayana insyaallah abdi moal hilak kawitan ma abdi hapunten lahir batin doakeun abdi rumah tangga mugi aya dina kabagjaan ma oge sing sehat sing damang cekap geus. Alhamdulillah cung nya pisan deuleuh pisan kasadayana oge cekap geulis anak di tos teras ka mi abdi hapunten lahir batin doakeun abdi mih sing damang sing sehat sadaya sok dirangkul jeung bageun mangga pawargian AA paling dieu sok mana raka-raka berkah diri abdi aya kelepatan doakeun abdi enjing bade rumah tangga sakali abdi
dirangkul neng anak bager. Alhamdulillah sapali deui sagudah deui. Jo bager disun ta anak wa disun ta arna sini. Alhamdulillah cekak abdi hapunten cepeng pananganan naik punten abdi doakeun abdi urang si doakeun dina ngahontar kahirupan rumah tangga sami teteh hapunten bager beramian insyaallah kabagjaan kanggo salira dirangkul neng tetehna. Alhamdulillah sok diadukeun tarana geus kawios-wios sapari deui sabelah deui hiji deui mana opat teh Autis mana? oh lalit mohon wios atuh mohon sok atas mohon nu sanesna tiasa ngarageun tiasa ngiri ka luhur sok dari masa sport tadi mangga mohon mati beriak lah kalian mohon paling dia sapalih neng paling dia soal saiman bilih berat kaditu ke jungkir kapal di situ mohon sok nah iya aya gitu dia video mangiri kaditu tapi dia video mohon oh mohon diri kali ngiri ka dia. Alhamdulillah rabbil alamin. Aya si cantik nganggo selebrasi angkat jempol bagus beda lagi yang lain lain daripada yang lain ku mama ku bapak ditinggali teras rada ditarik ku neng disun bapak ngecup kering ieu neng ngecup kering hiji 2 3 dikecup mama disun ih sanes gitu mama anu ngecup kering neng oh gitu dah oh terus itu hiji 2 3 bapak nang ngahulang bae bapak ini mentah kuduaan so sarang eta tanganna ulah ngahadangan rara si cantik neng fokus kana kamera mohon dia nu leutik hoyong dicium desa sok neng nyium bapak wae hiji 2 3 mangga neng senyum sayang senyum kana kamera subhanallah alhamdulillah tah gitu mohon wah pada geus dan mohon itu berarti pada maju kan itu Maisa mangga ya mak mau ngadak-ngadak ke bawah bapak ngadek pak ngadek neng untang ke bapak terus angelin pas ayah begitu cepang ke bapak nah gitu mangga bapak jalan nama bapak pada di sana kamana ieu Tuan Putra terakhir menuju di Ais kan pada ngajalan moha sok sana ka jalan anu saya. Ya Nabi salam alaika tos dinya bapak keras bapak berarti payun ke kadi rada kita keras nih keras bapak kadi sok wae padidan kamu katanahkeun we kanggo ibad mohon pamit antang teu damang ya lebih tiasa bobo teh nama sinjang bade dilepaskeun bager tawis mamah bade ngaleukeun heula tenang pada dilepaskan tawis tanggung jawab sepuh bakal digentos ku caroge hidupnya eta anu jenengan Zep Rubudiansa Budungkung jan rahayu gemat jalan kawa alulia mangga urang ngecakeun Aisyah bismillah mangga nama mangga tah ujung bager cekal mohon punten nyimpen heula dieu bapak ieu aya bapak atau serengsek anjing mah bakal digentos ku sarogena urang tiup eta leuwih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah neng salik mohon bade dihibakan ku mimih ku bapak ieu mimih musik rengsekeun winten bade dihibakan neng ditan urang banjurkeun urang kucurkeun kocorkeun para luhuran dibanjurkeun kasih cantik siga siji 2 3 suruh pada luhur pisan mangga tak itu ditandean ku neng tas tadi diusapkeun kana rai geus sok diusapkeun alhamdulillah mamah mangga ieu nyandak cai pada dihaneutan neng moal mohon kuat neng malah dina ku neng masih ditandean hiji 2 3 Salatullah salamullah ala Tuhan Rasul
nyana kana mama kanu kaduhu terus gitu diusahakeun kana larai si cantik si gelis. Alhamdulillah simpan etana disun mun-munanana disun jeung bager. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak kapal itu ini kapal isiu ku bapak saya kembang neng solajarkeun dapa sampean neng tina dapa sampean heula dibanjurkeun anak bapak mudah-mudahan jalan pincakeun bakal kasorang neng aya dina kasayan. Mangga bismillahirrahmanirrahim banjur pak eta dapa sampean si cantik si gelis teras papai kaluhur teras alhamdulillah rabbil alamin. Nya tapi diusahakeun tah ditamaskeun neng kedah somea dareh deh kadeh hate dina kahirupan anak-anak. Sacanting bapak dipasikeun kana tangan si neng diusahakeun kana raraya sok bagian ditamaskeun. Itu alhamdulillah. Sekapa nyaketan si neng si cantik kilu tangan dia nyepeng taris bapak hiji 2 kilu mangga neng. Mangga didokumentkeun ku Mister Videograf. Alhamdulillah sekat atas tulisannya salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawat. Itu ditamaskeun teras disimpan deui teras disun kuduaan sapertos mamah bapak tadi. Nah sekapua sekali wae masalah terus diramit teuing karena sini kuduaan pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu praktekna nyatos gua iro sareng gua denging gali deui dah moal pak. Insyaallah saya upami atos digentos engke ku sanes. Teraskeun upami atos gua engke ku anu sanesna menawi seperti tadi mohon karena sirahna mohon balik karena turunna oke mangga tiluhur kapangkarkeun ngabanjurna nya mohon cur tenang kayak nusanesna aya keneh tah engke ce mintin aya mohon mintin sarang ce tati mana ce mohon dua harus sareng atau ke absen kumaha ieu nu ieu teh namina teh neng nu ieu wadede engke tos ieu neng sareng wadede ji awal mah nyamukeun kitu mangga tara on desun di tamasan nu geulis mudah-mudahan dicengeulkeun menara ke kokotoran digentos ku kasayan nu geulis tina sugrining kokotor geuna digentos ku bersih lahir bersih batin mangga kupiakeun engke atos ieu raka-rakana ayono sareng teteh ladare bori bak upami bori mah wios diwakilan ku AA ayono poe winten supados sadayana aman atau napi saya anu kaganggu. Nah, ini jadi make dibanjur ku si teteh anu bade nikah. Alhamdulillah. Sok teteh kasihan we ku dirinya kali banjurkeun kitu tamu. 1 2 3 jum bagir sing bersih lahir bersih batin tekad ucap lapak di dalam masyarakat dunia selama daya indah kabarca. Kita masan mohon balas salajengna aya keneh anu teu acan dibakan aya keneh tapi di dieu ya sip Kanggo Abda. Kanggo Abda. Bapak nangasak. Ledekeun bae Pak tekeng sakeun. Neng ieu teh enjing rumah tangga sareng AA Budiansa mandana ridho ti Allah Subhanahu wa taala insyaallah
namun rupi pagi diserangan ku keikhlasan bakal oh sedep hadir panggulungankeun kembang karena ieu si Neng si cantikku si gelisku Neng bisi ke rumah tangga seueur harta banda berat beunghar ulah pokok tilukur alhamdulillah pareman Pak eta min hamdan syakirin hamdan imin hamdan ni'amah wa yukati majid ya Rabbuna sallallahu tawaddan bin sautika wanar Allahumma salli ala nabiyyina wa amalan sholihan wa rizqan Nabi Adam wa Siti Hawa wa kama alafta bainahuma Nabi Yusuf wa Siti Julaiha wa kama alafta bainahuma Nabi Muhammad wa Khadijah Ria Ariyanti enjing bari ditikah ku hiji pamengget anu jenengan budiansa kepala rumah tangga imam anu sae oge aranjeuna sing janten di dunya sana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khairin alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan salira geulis tos Panjang nu pondok. Panjang. hari ringna nu panjang nu pondok. Panjang. Nu pondok wae lah. Bismillahirrahmanirrahim. Urang buka tuhalang, urang kawit tuhariring Neng Ria anu mirip, ayam anu mirip Andin Amanda Manopo. Halang kawit. Awur rusum bismillah kang kamilitan mugi Gusti nang tayungan euis asep nu redengan mugi ya kasalamatan saeutik ngawurkeunana nya Neng awas leueur ieu bisi kamari kajantenan ieu di Cipasung ieu budak digledog kana sirah dugi kaena ge udang deui sabab leueur ieu hati-hati oge nu mulung sawer nu ieu ka udud pareman heula ududna kampung teh masih kamari kajantenan mulung sawer bari udud kaseglong ku permen sareng atos ih eta geus dialungkeun di tutupna eta mah siap awur awur nabi awur 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 sawer nabi awur 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 seneng bari di pangku hiji dua tilu di pangku ini pangkana hiji dua tilu dadah karena kamera ini dadah terus sana kali itu asal kedua yang kahua tenang gak amat ya upami kita berat-berat ini beratkan nah itu manawi acara adat siraman calon panganten nugelis Neng Ria mudah-mudahan sekali nugelis sing dibersihkan lahirna dibersihkan batina tekat ucap lampah dina rumah tanggana salamina aya dina Allah subhanahu wa ta'ala simpuringkan asmana sangaria sejahtera wedding organizer didedel ku Mr. Audio Mr. Video sareng foto aturkeun nuhun kana perhatosanana ayu urang tutup ieu acara ku maos hamdalah sasarengan alhamdulillah